Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka-2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, prehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Can kayaan Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah anu aya di Gunung Sembung urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang caturkeun deui Damaraseta jeung Mas Jangkung. Harita teh kabeneran keur ngadon reureuh di panginepan. Lumeh wanci geus peuting. Laju duanana pesen kamar hiji sewang pikeun istirahat. Malah mah Damaraseta katingali bari memanggul awewe geulis rupa menang nyulik di pilemburan sarta dibawa ka eta patempatan mangsa dijadikeun pamuas nafsu birahina. Mas Jangkung nempo kalakuan Damaraseta model kitu jadi kutuk gendeng. Dasar buaya atau bisa lupas karo perempuan, terus we perempuan sing anu dipikirane iku si Damara. Opo aku wes minggat baik atau kudu bebarengan maning karo si Damaraseta mencari tempat tinggalnya si Ambu Sulasmi. Bener, kurang besok arti heula ninggalkeun ieu tempat. Ora sudi bareng karo si Damaraseta mani. Cek Mas Jangkung jadi ya pikiran arek indit heula ninggalkeun Damaraseta sesorangan. Sabab Damaraseta loba nyimpang ka panginepan kalayan bari nyulikan wano jaga rilis rupa di meh unggal pilemburan anu kaliwat. Caturkeun kayaan di luar panginepan. Harita teh keur sepi jempling.
ukur kadenge cicir cari cangkas ciang-ciang katut gaang anu disarada mapaesan alam peting anu rehe comrek. Tapi diantara beleg-begna peting anu poek jeung sora-sora anu matuh sok disada dina wanci peting katingali harita hiji cirim jalma keur bebelesatan bari ngalayang dina luhur suhunan imah-imah warga di suhunan hiji ka suhunan nu sejen bari gerakanana tenimbulkeun sora gerakanana kacida cepet lir umpama kalangkang setan dua dampal sukuna nalika antal kana kenteng suhunan imah mungguh tenimbulkeun sora saeutik aca nadakeun eta jirim jalma teh memang mibanda ilmu pangenteng badan anu meh geus nepi kana tahapan puncak pelesat koleman tep pelesat jeleng celek saterusna eta jirim jalma teh terus eureun dina luhur suhunan tempat anu dipake kareureuh ku Mas Jangkung jeung Damaraseta. Mas Jangkung geus ngalenyap tunduheun harita ngaredak ceulina jadi rancung buringas lantaran pangdenge ceulina anu memang geus asa kalati bisa nanganan karena ayana sora anu matak nyurigakeun tina luhur suhunan. Pon kitu deui Damaraseta anu keur ngeunah-ngeunah bisa maksa mirusa awewe geulis pikeun dijadikeun pamuas nafsuna kentak ngorejat bari memenarkeun deui baju katut buukna pedangna ganjang diselendangkeun deui kana tonggongna. Ah akan bade ka mana abdi can warga ternyata awewe jika nulis poho kadir mimiti nama dipaksa ujung-ujungna jadi hayang nambah bari leungeunna ngenyang ka leungeun Damaraseta anu arek indit kaluar ti jero kamar. Eta we geulis rupa teh memang kesadaran karena kayaan dirina sabab dicekok ku tuak. Tenang geulis tenang ke urang teruskeun deui jajab kasukana jeung akangnya ayeuna akang kaluar heula ieu sabab aya hama di luar sok sing tenang sing sabar taguan dinggon ke akang ka dieu deui bari ngaluarkeun jurus entep sendok serepet nilem keberglimus malahan mengeluarkan jurus pamungkas nyetak gaya helikopter sok sing anteng-anteng meh bareng Damaraseta jeung Mas Jangkung keluar di jero kamarna masing-masing. Mas di luhur suhunan aya nyurigakeun jigana mah ngadenge teh kana sora lengkarna. Cik Damaraseta bari neuteub ka Mas Jangkung anu karek keluar di kamarna. Sarwato urang oge ngerasakeun aya sora sing mencurigakan di luar. Ono telapak suku wong sing incak ieu kenteng panginepan yang geus atuh tong loba ngomong ayeuna Mas ayo urang teang kurang duaan aya naon cenah di luar teh loh sampean sing loba ngomong toh malah ngatakeun urang nganu kudu buru-buru. Damaraseta jeung Mas Jangkung gancang harita jerat-jerut tarurun di jero imah sarta narangtung di buruan anu lalega lahan kalayan duanana ningkatkeun kaseuketan panonna jeung karancungan ceulina. Damaraseta jeung Mas Jangkung harita rutret muterkeun paneteupna ngitenan sabudeureun eta patempatna. Duanana ngarasa heran sabab tetehlah sanggeus dititena di luar teh betaya sasah laju duanana taranggah ka luhur oge sarua kuuhna naon ngan sabot duanana nyangka di luar teh memang taya sasaha harita ngadadak di turangeunana sambaran angin teh panarajang ngarah kana punduh
Kieu. Kukituna Mas Jangkung katut Damaraseta meh bareng pating curelat nyingkahan sambaran angin paraja di barung jeung kaget kamaranena bet ngaredak anu ngabongohan. Iya bangsa dia curelat jeung korepat los. Tapi anu naraja ngabongohan teh jigana teh mereka sempatan pikeun lawan tumanya sadirina. Kukituna gancang ngolebat deui nyusul tapus ku panarajang susulan. Wudud Mas Jangkung katut Damaraseta akhirna kudu tarung ngalayanan jeung ngimbangan eta jal anu memang can kanyawan sasahan anu boga panginepan katut jalma-jalma nu milu mondok di eta tempat kapaksa keluar sabab kageruahkeun jeung ngadenge anu raribut terus marilu nyaksian kana eta kejadian. Damaraseta jeung Mas Jangkung meh bae kawalahan mangsa nyingkahan eta panaraja. Sedengkeun beungeut jalema nu narajangna puguh karek katingali jelas. Tetelah hiji awek kolot geuningan. Anu taya lian eta teh Ambu Sulasmi geuning pamiarsa. Damaraseta jeung Mas Jangkung harita nyobaan nakis jeung bendung kana rangsegan panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Anu sarua pada dieusi ku tenaga lapisan. Coela jeung plak des katuplak des celunget cengkang panggil daridu mangsa bantrok kekuatan tenaga lapisan ngalewatan leungeun masing-masing lumangsung kadenge sora nu pating cileger dituturkeun kulu maluncatna taneuh kahebos ku kakuatan anu keur ijen jajate sarta Damaraseta jeung Mas Jangkung anu kadorong ku kakuatan lawan awakna harita pating carengkang pating tarigeg ka tukang meh-mehan rubuh maring lemah mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badanna harita duanana gancang maracuhkeun deui tangtunganana masing-masing. Damaraseta tembok netep seukeut kang jadi lawan bari terus mencerong bari muncereng saha andika pikang kolot so jago nembungkeun pangabisa di patempatan di hareupeun dewe bosen hirup ilaing deh cek Damaraseta. Wanohkeun kula Ambu Sulasmi jalma anu keur diteteangan kumaraneh tua jeung teu miharep tempat kula kanyahoan kumaraneh tuaan jadi taya salahna mun kula ayeuna kapaksa pagataran di kaduaan di ieu patempatan mangrupa jalma-jalma murahan anu resep ngeletakan bool si bule ngandung harti maraneh duaan kudu sirna di alam dunia sabab geus kahianat ka bangsa sorangan cek Ambu Sulasmi tandes. Damaraseta jeung Mas Jangkung katingali pating laranjung kaget terus diteuteuk sabab teu nyangka sacangobu oge lamun jalma nu aya hareupeunna teh geuning jalma anu salila ieu keur diteangan ku maranehna dua bangsat kowe jadi iki jalmane anu kudu dipateni rasakeun ini Sulasmi ya. Mas Jangkung bari ngawatek ajian kasaktena harita pangheulana maju narajang ka Ambu Sulasmi bari ngagerohan daruhan. Damaraseta oge teu cicing gancang mesat pedang pusakana sarta ngacorelat luncat bari ngagerohan daruhan tur metakeun pedangna ngarah kana badan Ambu Sulasmi anu cirina tembong kokolebatan. Gerakanana mungguh linghas lir umpama kalangkang setan ngajadikeun serangan Damaraseta katut Mas Jangkung aya nu mampu keuna kana sasaran. Damaraseta kakarak harita ngarandapan yang hareupan lawan anu bisa mampu ngungkulan kana kacepatan gerak ilmu silatna dina ilmu ulin pedang. Malah Mas Jangkung oge sarua nemu kaget harita
sabab musuh tetela susah pikeun di desehna ngadon dirina duaan anu mindeng kalengitan sasaran ciri musuh anu padahal mah ilmu jeung kakuatan maranehna duaan bener-bener dikatrukeun meh sapinuh. Ambu Sulasmi senajan dirangseg ku dua lawan sakaligus tetela tetap mampu ngawasa lumakuna eta tahu. Harita Damarasa eta katingali mundur ka tukang sabaraha lengkah bari ngagerau kaget jeung nyeri maksa pigelangan leungeunna dikating ku leungeun Ambu Sulasmi dituturkeun ku iga purungna muka beunangan ku hanteman suku Ambu Sulasmi nalika Ambu Sulasmi ngolebat kagigireun badan lawan meh teu kanyawa coelaceun kolebat suku plak-plak deus ceprot ulah hampir-hampiran pedang Damarasa eta lesot terus ngaclang tina ceklanana harita. Sedengkeun Mas Jangkung harita masih kene usaha sateka pola ngarangseg musuh ku panerjang ampuh kalayan boga harapan anu jadi lawan bisa rubuh ku dirina. Damarasa eta can waka maju deui raja hatena ngadon ngomong sorangan ngupat kayana jadi lawan dina jero hatena. Edan si Ambu Sulasmi sugan teh teu kitu elmuna manas aing atuh musuh datang sorangan pikeun setor nyawa jadi teu kudu diteangan deui di mana tempatna tapi tetela hese pikeun dirubuhkeunana geuningan eta mangkluk edan cek Damarasa eta bari taki-taki deui pikeun mindo narajang kan jadi lawan. Ya modar sia bujung ya curelaceun ku hilap kolebat bubuk kieu meh bareng jeung waktuna Damarasa eta maju deui raja tembong awak Mas Jangkung ngajengkang ka tukang bari ngagero panjang lantaran kaget jeung nyeri sabab dadana digempur kuruntuyan panarajang balesan ti Ambu Sulasmi tapi sabalikna panarajang sorangan tetep mampu dipendung ditakis kudu jadi musuh jeung curelan su losu cebrot jebet duak des jengkang koreang kadebut awak Mas Jangkung nepi kang ngoleang ka tukang terus kedebut ninggang lemah barang jeung kulilepna pedang Damarasa eta nu datang nyamper kana awak Ambu Sulasmi iya gimana los Damarasa eta jadi ruas kareureuhnakeun sabab meh bae Mas Jangkung awakna anu keur ngoleang kasabat ku eta seukeut pedang ngan untung Damarasa eta kabur ngakipegeun awakna sarta ngarobah tata gerak. Sedengkeun kayan Mas Jangkung tembok masih keneh rubuh maring lemah bari bibirna nyangir nahan kanya dituturkeun ku ngalaina getih seger dina juru bibir. Ambu Sulasmi geus bisa ngukur ayeuna mah karena kekuatan lawan kahitung teu berat dina mangsa yang hareupan dua lawan sekaligus tapi dina hatena mah memang kudu ngaku secara jujur Damarasa eta jeung Mas Jangkung mibanda ilmu silat anu leuwih ti cukup. Damarasa eta bener-bener ngetrukeun sakabeh kemampuan jeung pangabisana harita sarta ngaronjatkeun kacepatan gerakna dina ilmu ulin pedang anu leuwih ampuh. Awas ya tahulu deuleu kunyuk. Iya. Ambu Sulasmi malahan mah mangsa ngungkulan kagarangan panerajang lawan. Bari seserian sagala. Bari nyarita serta sekaligus ngalakukeun panerajang balesan dina kakuatan anu ampuh. Damarasa eta bener-bener kalabakan. Nalika kapaksa kudu nyingkahan panerajang balesan lawan. Kampuhan pedang pusakana lir umpama anu ngadadak aya hartina dipakena rajang ka Ambu Sulasmi. Mas Jangkung katingali harita karek bisa nangtung deui bari tetep pada jumarig jeung keneh can bisa pancuh kukuh dina tangtunganana. Dadana karasa keneh nyeri balukar kabeunangan ku panerajang balesan lawan anu ampuh.
si Ambu Sulasmi wong keparat hebat oge ilmu koe Ambu Sulasmi. Kurang ento nyangka kekuatan ilmu si Ambu Sulasmi bener-bener hebat. Bakal mampu raya kurang jeung si Damaraseta ngelumpuhkeun si Ambu Sulasmi. Mas Jangkung mimiti sabil hatena jeung Cang Cahaya sok inggis pihakna anu ngadon kasora. Mas Jangkung tembok harita ngawangun deui jurus sarta ngalapis diri ku ajian Sumo Lodra ilmu pamungkasna. Hiji ilmu anu bisa digunakan dina jarak jauh jeung deukeut. Damaraseta sanggeus ngetrukeun sakabeh kamampuanana. Kadengi ngagero deui kalayan panjang bari awakna ngacengkang rubuh maring lemah. Sarta tina bibirna nyebrot getih kantel seger keneh. Dituturkeun ku pedangna anu ngacleng jauh nakrana. Akibat kebenangan ku gempuran panarajang pelesan lawan anu leuwih ampuh. Curelat jeleng kolewat subuh kurila plos-plos. Curelat jeleng kolewat subuh jebrot jebet buak des. Kubra. Mas Jangkung waktu ningali Damaraseta rubuh hatena ngageter. Kabayang nasibna pasti bakal sarua rubuh kulawan kawas Damaraseta da kumaha galagatna. Tapi Mas Jangkung memang geus kagok borontok kapalang caramba. Pantrang dirina mun kudu mundur ngejat kitu bae ninggalkeun musuh. Leuwih hade ngadu jiwa jeung musuh tibatan ngarandapan gagal mangsa ngabantu ka pihak walanda. Era pangpangna mun seuk mulang kudu mawa kagagalan. Maraneh duaan salaku panghianat ka negeri sorangan kapaksa kukula bakal dipinasa. Kajaba mun maraneh duaan gancang sadar kana kasalahan anu pernah dipilampah eureun jadi panghianat sarta nyerah marah salamet. Kurang ajar maneh ente kudu banyak ngomong setan. Lebih baik aku sing pae daripada harus serah bongkokan gitu bae kan maneh. Dasar jalma bodoh. Maneh memang bosen hirup Jawa. Rasakeun ya. Iya, curela jeung kolemat hukum kieu. Ambu Sulasmi memang geus boga niat pisanggana pikeun ngabinasakeun sakura jalma anu ngakhianat ka nagri jeung ngamusuh ka diri. Kalayan dibarengan ku tenaga lapisan anu sapinuh harita Mas Jangkung gancang mapag serangan lawan. Antukna geus teu bisa dipondah deui. Kekuatan tenaga lapisan sapinuhna terus bantu serta dua badan pating jarengkang ka tukang bari pating galaro panjang. Mas Jangkung awakna mangsa ngajengkang ka tukang langsung nyeprotkeun getih hirup kalambaran tina bahamna. Sarta awakna ngapepengkang dan luar lemah. Curadun koleh masuk des kedudes. Jengkang koleang gedebut kosot kerenjet kulahe. Kudu kitu meureunnan nasibna Mas Jangkung. Oleh jajatan teh terus ajal binasa ngalayang jiwa. Sebab terus nandangan tatu dicero anu kawilang parna. Damaraseta waktu ningali Mas Jangkung ajal binasa kuno jadi lawan. Kawanina ngaradak leungit ganti kurasa kasih. Manehna oge tang tumbuk ari kudu ngarandapan ajal binasa mah di eta patempatan. Mata harita dirina tatantatan pikeun ngejat ninggalkeun eta patempatan bari nyelang nyarita anu ngandung ancaman. Dagoan wawalas di diri aing Sulasmi. Di kejadian dina hiji waktu maneh kudu bisa nebus na deui Sulasmi. Geus nyarita kitu mah Damaraseta teu micen deui waktu. Langsung cirimna ngacurelat loncat ninggalkeun eta patempatan.
surelat celeng. Sedangkan Ambu Sulasmi ukur kadengengeh deh ukur sakitu geningan kemampuan jago bayaran anu ngabantu ke bangsa dengan teh si Jawa ayeuna geus modal tinggal hiji deui aing yakin si Damaraseta kaburna bakal terus bebeja ka guruna ngadukeun ieu kajadian tapi keun ku aing didagohan guruna oge aya nyaho nepi ka mana ilmu kekuatan guruna teh. Ambu Sulasmi boga keyakinan Damaraseta kaburna tangtu bakal ngadu kana jadi guruna. Ambu Sulasmi saca ninggalkeun eta patempatan gancang menta ka jalma-jalma anu aya di dinya sangkan ngabubarkeun gancang nguburkeun layon Mas Jangkung ngitah mulasara ka warga sangkan dipulasara sarua mistina nya oge Mas Jangkung aya di pihak musuh tapi warugana mah hade goreng oge tetep manusia layona perlu dipulasara sakuma mistina jalma-jalma nu deukeut imahna jeung eta tempat panginepan teu burung daraek mulasara layon Mas Jangkung sarua mistina can kayaan di eta tempat urang tinggal ayeuna urang tuturkeun Damaraseta anu ngejat ninggalkeun pakalangan lantaran eleh jajaten ku lawan bener we mana langsung indit ke tempat guruna meh maksakeun maneh kitu nate Damaraseta lempang jumariji bari sumengir nahan kanyeri leungeunna nyeklan gadah sakapeung lempangna sok eureun-eureunan seuseut nepi sakitu mah untung Damaraseta kuat daya tahan badan make kuat lempang jauh sanajan lila di jalan sabab loba eureun-eureunan lempang jeung mun seug ninggang ka jalma sejen mah Damaraseta biheung mampu lempang jauh bari nandangan tatu di jero anu kawilang parna tina bahamna katempo biji leuwih getih ngalai turun mapai gado Ki guru tulungan kuring Ki guru kuring nandangan tatu di jero Ki guru ceuk Damaraseta waktu nepi ka tempat katapaan guruna anggang kene oge langsung ngagero metatu sora muridna kadenge ku Ki Geblek anu keur diuk sila dina luhur batu nempa buntu salah jika sora si Damaraseta eta alah eueuh si Damaraseta geuning datang ka dieu Ki Geblek ningali muridna karek mucung sarta lempang jumari cilaka kuringgi cilaka kuringgi cek Damaraseta tapi tina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng wadia balat ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.